Para mitra urang lajeng gede hanca dongeng nujuduna Randa Bengsrat karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-35. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng anu kasangakeun ti Mang Jaya official tiasa katampi lain kabingahan. Oge para mitra dongeng nujuduna nyaeta Randa Bengsrat urang lajeng gede karangan Kileksa. Aya paribasa para mitra sadaya nya aya aya pikir kadua leutik cenah ya. Nya teh aya kahayang para mitra puguh aya pikir kadua leutik kuring teh cing teh. Aya kahayang nya mugi-mugi we atuh tiasa katampi cenah ku bapa sareng ku ibu cenah kitu. Aya naon cenah ujang aya pikir kadua leutik maksud sareng tujuan. Aya kahayang para mitra sadaya duh kahayang naon atuh nya mangga nyangakeun bae. Aya kahayang aya pikir kadua leutik teh. Atuh para mitra Randa Bengsrat karangan Kileksa urang lajengkeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi di mana we linggihna nu mika cinta Mang Jaya official dina di YouTube ieu mugi-mugi urang aya dina kawilujengan. Oge para mitra salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra jangakeun dongeng nu judulna Randa Bengsrat. Ye dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-35 mangga nyangakeun wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ye dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-35. Para mitra, Karmin hari tangah huleng teu nyana bakal narima omongan kitu ti Pak Aryono. Tapi kasusah jeung kareuwas ukur dina hate dari paroman mah tetep taya parobahan. Karmin bisana keur nyumputkeun semu ngan rek ngajawab ati-atina keur da memang manehna can mampu pikeun narima putusan kitu. Kieu Pak abdi teh ari ditaros kitu mah bingah we nu aya. Margi asa mobok manggi gorowong, aya jalan komo meuntas. Da memang eta nu diseja, nanging dina leresan ngantoskeun waktos nikah mah, abdi teh can tiasa masihan katangtosan margi abdi ge gaduh sepuh. Dina hal ieu tangtos kedah badanten sareng pun bapa kitu tah Pak, ceuk Karmin. Saolah-olah nakis kana omongan Pak Aryono. Ih kantenan. Memang kitu sakedahna margi perkawis nikah mah sanesa dinteneun. Nanging kanggo saumur-umur tah kumargi kitu dina ngarancanakeun kedah asak sareng waspada. Nuhun ari encep kagungan emutan kitu mah. Nanging iraha encer-ancerna kinten-kintena Pak Aryono tetep ngadesek. Sabab sieun misleuk ari diengke-engke mah. Nyanyunkeun waktos 2 minggu upami badanten abdi putus, bade enggal ngawartosan deui nanging upami henteu mah moal kamasihan wartos ka bapa. Ih lepat atuh encep. Saena mah ku kitu ku kieu kedah enggal ngawartosan deui. Margi supados bapa aya patokan, utami nama bilih aya pamengan pamaget sanes, nu miharep ka Marni, panari tos puguh sareng encep mah, bapa teh gampil ngawal rembos sareng mutuskeunana. Karmin ngahulang deui para mitra, manehna teh sanggup mun kudu buru-buru kawin mah. Tapi kalengitan Marni embung deui da puguh, kacida beratna, malah teu tepung 2 minggu asa 2 windu. Kieu atuh encep sakinten mata kabot mah. Asa tiasa akad nikah we heulakeun saramean mah tanapi hajatan mangkit dipengker. Ayeuna mah asa nu pentingna we heula supados tentrem. Pak Aryono mere deui pertimbangan ngarah Karmin teu ngahulang teuing. Tau upami kitu mah duka turupina mah rada hampang ka abdina. Karmin marah mae as aya jalan pikeun nyingkahan kasusah. Muhun kitu ayeuna mah lanan iraha kasanggem. Ke badan teu neula sareng Marni. Marni mah rupina bakal nurutkeun kana putusan encep. Minggu payun atuh Karmin nyanyahoanan barican sadia biayana. Da puguh teh nyekel duit sapeserel penyon ge para mitra. Alhamdulillah nuhun atuh ari kitu mancep. Mugi-mugi sing lancar sakumaha nu dimaksad. Ulah halangan harungan. Mohon kitu nya panya. Jep jarempe para wargi Karmin geus gilig pikir. Ngarasa kagok asong rek nurutkeun kana kahayang Pak Aryono. Atuh Pak Aryono bungaheun deui lantaran tadina mah seunggah rek badami kitu teh. Tapi ari geus prakna mah lancar matak sugema kana hate. Sabot kitu torojol bojona Pak Aryono nyampeurkeun, ngabejaan yen sanggup geus sayagi. Atuh Karmin teu hararese diajak dahar teh lantaran beuteungna geus lapar ti tadi keneh.
Atuh brak we dalahar Karmin meningali med bangun nikmat. Malah Pak Aryono kabawakeun ponyo sajeroning dahar teh hate Karmin jadi kumalayang. Inget kana kaayaan dirina nu can siap pikeun kawin. Ras inget kana papatah Basri, ras de inget kana amanat nu jadi kolot. Kabeh ge berat can aya nu bisa kalaksanakeun. Ari ayeuna kalah kudu kawin, ari rek ditolak lebar sabab Kamarni bogoh pisan. Dasar nasib ya, bet kudu ngalaman kieu. Tapi keun bae naon hesena kawin. Mun teu ayeuna irah deui mangkaning babari ukur dipenta kawin hungkul. Bari jeung ka awewe memang dipika suka ku aing. Bagja temen ieu mun nyalaksana teh. Ceuk hate Karmin najan bingung ge gegede nama bunga. Sabab kalaksana kawin Kamarni. Urusan biaya sama sakali teu dipake bingung. Dari sakalieun ipekah mah ayeuna ge cukup. Kacaturkeun di luar harita teh caang bengras matak betah, langit lenglang taya aling-aling. Rupa-rupa kendaraan pasuliwer di jalan raya gede leutik taya kendatna. Kawan tu jalan raya nu ngahubungkeun kota-kota gede di Jawa Barat. Panon poe beuki ngulon cahayana geus teu pati panas. Beuki lila beuki hanap antuk nalir antel kana embun-embunan gunung. Sakedeung deui bakal surup ka satukangeun gunung. Dina kaayaan kitu di jalan raya aya beus ngadius ka jurusan Cirebon. Reg eureun. Harita teh teu jauh ti kantor polisi. Jerut aya hiji mojang anu turun ngajingjing tas jeung ngelek loket horeng teh Marni. Alhamdulillah muga-muga Kang Karmin datang poe ieu. Kitu gerentes hate Marni. Sigana mah geus terus rasa yen di imah aya Karmin nu memang diarep-arep beurang jeung peuting. Marni leumpang muru ka imahna dina kongkolak matana kokolebatan beungeut Karmin. Meni asa jelas kumalangkang dina ingetan. Baranggo ka imah hate ngalenyap jajantung ratug dina awahing ku bunga. Lantaran sidik pisan aya sema sapatuna katempo dina golodog jeung sirahna kaciri tina kaca. Wah salah deui pasti Kang Karmin, ceuk hate Marni bari kalacat unggah. Red kakatuhu breh Karmin jelas pisan. Atuh Karmin ge kacida atoheunana Marni teu sirikna ngarontok ka apunten, meni teu sirikna ngarontok ka Marni nu karek jebul. Bagaimana? Sareng saha meuli? Karmin nyerengeh seuri. Nya, sareng saha atuh nyalira we? Alias sorangan, bari imut maledog ku kelet ka Karmin. Sablak hate Karmin sumeblak. Jajantung asa ngajedud di baledog ku imut anu kareueut lir peueut. Marni nu natas tuluy munjungan ka Karmin gep dua leungeun patarema. Ser cenah para mitra getih ngagolak. Pating sariak saluar awak. Nyeh Marni imut porosot leungeun lesot. Gek diuk dina kursi gigireun bapana. Tos lami Kang Min? Kantenan lami mah ti enjing, bari nyerengeh bunga. Bohong piraku ti enjing. Taroskeun ka apa? Nah laras kitu Pak. Marni ngareret ka bapana nu imut bangun panuju. Bunga nempo anak nalayeut jeung Karmin. Lila ti tadi malah geus tuang sagala rupa. Sok atuh bijilkeun oleh-oleh Bandung teh. Duh, kumaha atunya da teu ngabantun oleh-oleh. Da panjenengan teh moal aya tamu agung nu ti Bandung atuh Pak. Cek Marni. Terus ngajewang tas dibawa heula ka jero. Tuluy dibuka gorehel aya bungkusan tuluy dibuka. Eusina roti bakar ngahaja meuli keur bapana. Tuluy dipiringan disodorkeun ka bapana. Mangga ngaleut heula Kang abdi bade kacaya heula nya. Mangga. Harita keneh para wargi sadaya. Marni ngaleos ka tukang rek reureuh heula. Bari sakalian bebersih. Da puguh awakna meni carpel ari Karmin jeung Pak Aryono uplek ngobrol di tepas. Paroman marah mai cirining bunga. Tekung silila Marni geus datang deui geus mandi sarta geus disalin baju. Puguh we katempona asa beuki mencrang mutuh matak pikabitaeun nu kapeng peongan mah. Karmin beuki kataji ku Marni kapelet ku keletna kagendam ku lenjangna katarik ati kagendam rasa teh nya-nya teu beunang di sisilihan. Ari Pak Aryono surti asa diselangan Marni datang teh. Punten wencep bapak teh teu acan kacai. Wayahna dikantun heula da aya si Nyai ieu namanya. Bari cengkat. Mangga. Karmin atoheun. Leos Pak Aryono ini da memang geus cangkeul ongkoh para mitra. Kawan tugas lila nyang hareupan sema. Hampir 2 jam setengah ayeuna kabeneran aya Marni atuh meuni asa aya nu nyelangan. Kang Min nyaan tos lami? Pira aku teu percanten. Laras mah tos lami pisan akang teh. Sabaraha dinten? Nya henteu sadinten atuh. Karek tadi dongkapna ge. Malah akang teh hanyelu segede gunung. Mun terang yen Marni di Bandung keneh mah akang teh moal waka ka dieu. Atuh teu nyamper ka pabrik. Marni banyo, isin atuh jeung deui. Da panjenengan teh tos di dieu. Nuhun ari Kang Min teu dinas. Sabtu mah setengah hari. Mawi teras ka dieu da emut wae ka Den Putri lah. Beli asana pel wae dina panon akang. Kitu geuning nya. Tapi abdi ge kitu pisan Kang, salami dikantun ku Kang Min teh.
siang wengi emut wae. Nah, kunaonnya? Marni geus teu asa-asa nyaritana. Da ieu mah geus loma jeung geus nyaho kana kaayaan masing-masing. Dukanya taroskeun lah kana naonnya? Kana beus kitu. Ka konektur panginten. Moal terangeun atuh. Ka saha atuh? Ka sarerea. Jempe lantaran di tengah imah kadenge anu leumpang dina palupu. Laol indung Marni nyampeurkeun bawa goreng ranginang sapiring mentung sok ditunda dina meja. Mangga dileut ence patur lumayan. Atur nuhun ibu, kata ibu. Leos indung Nyi Marni mah ka dapur deui. Ari Karmin jeung Marni silih pelong duanana pating kariceup. Nyeh seuri-seuri nu ngandung harti. Bisa jadi sasak. Punten, keke. Bisa jadi para mitra pikeun nyambungkeun dua rasa patepung ngajadi hiji. Jadi cukang maksana sasak teh maksana cukang. Bisa jadi cukang pikeun nyambungkeun dua rasa patepung ngajadi hiji. Sorot panon asa nanceb dina hulu angen. Napel teu beunang dipapalerkeun tumerapna ka Karmin jeung Marni matak pating saredet hate mun kongang mahayang silih rontok. Kang Min, abdi gaduh adi lalaki cita-citana pala janten tentara, pala ngiri ngabela negara janten bebentengna bangsa. Ceuk Marni ngamimitian deui nyarita. Sae, memang kedah kitu kedah aya cita-cita. Lajeng kedah usaha metakeun akal tareka supados cita-citana tiasa kahontal. Akang bingah nguping tekad nu sarupi kitu teh. Nuhun cita-cita mati eleh ku batur nanging kanggo ngajalankeun tarekahan asa abot. Da geuning kaayaan batan sakieu. Tayina abdi bade nyobi-nyobi metakeun akal tareka. Ku jalanna ratas pilampaheun mugi-mugi akang tiasa nulungan. Insyaallah akang ge moal cicingeun, tangtos bakal mantuan. Nuhun sadeacana oge nanging tiasa mangusahakeun supados pun adi janten tentara. Marni marah mai nun asa nempo jalan nu ngemplong pikeun sorangeun adina. Sanu pala janten tentara teh? Marna nu ti payun mapageun teh ya. Taeta nu palai janten tentara teh tangke upami Marna tos cekap umurna. Sarta abdi tos ngahiji sareng akang bade nyuhunkeun tulung. Sangkan Marna tiasa lebat janten tentara. Kumaha ngakeun ku akang urang uruskeun lah. Akang gaduh rencangan nu sok ngalebat-lebetkeun nu palai janten tentara. Pokona mah beres lah. Karmin menira rangu para mitra nyarita nama. Siga nu nya we aya kabisa. Padahal keur dirina pribadi ge sakitu hesena. Tapi kadanget ieu can puguh karuhan malah makalah kakagoda ku nu lain-lain. Bagja temen Kang, bingah abdi teh ari kitu mah. Ari tentara kenging bagian beas Kang? Marni beuki atohun, kenging malih mah kulawarga ge kenging. Gajina ageng winten nya? Cekap we mah pokona mah asal urang tiasa ngagunakeunana. Moal dugi ka kalaparan pokona mah. Margi ari artos mah cekap sareng henteu mah. Sanes diukur ku ageng alitna, nanging gumantung kana cara ngagunakeunana. Cobe we imut. Mun emut artos sakitu sakieu ge kirang wae geuning. Nuhun ka hartos da karaos ku abdi ge Kang. Hartos mah teu aya nu leuwih, sadayana ge kirang bae. Nanging abdi tos siap kanggo nampi eta kanyataan. Memang kedah kitu atuh Mar. Gaji pagawe teh terbatas sareng aya aturanana. Tah kumargi kitu upami Marni janten istri prajurit, kedah tiasa ngeureut neuneun. Kedah sederhana ulah royal sareng resep poya-poya. Maklum akang teh gaji alit keneh Mar. Abdi ngartos Kang ti ayeuna mah tos siap abdi teh. Mayunan hal eta mugi-mugi we cita-cita urang sing laksananya. Insyaallah bakal laksana minggu payun urang nikah. Hah? Nah teu lepat sasauran teh Kang. Saur saha minggu payun bade nikah? Marni kaget. Saeutik kitu percayaeun kan omongan Karmin. Karmin nyerenge seuri pok nemalan. Tadi akang geus badami sareng ieu sareng bapa. Yan minggu payun bade ngalaksanakeun pernikahan. Sajongjongan mah Marni ngahuleng asa atoh pacampur jeung leuwas. Atohna pedah bakal laksana ngahiji laki rabi jeung Karmin. Bakal kauntun tipung katamang beas laksana kabale nyungcung. Ari leuwasna dumeh asa dadak-dadakan pisan. Taya iberti anggalna ujug-ujug ngajak kawin atuh teu buru-buru nyarita Marni teh. Ulah kaget Mar. Akang ge lain banyol atawa heureuy ieu nya ieu sejang ngajak nikah enga-enga ngalah urang teh resmi ulah kagok kitu kieu ceuk Karmin deui ngajentrekeun rencanana. Saur bapa kumaha? Memang bapa nu kagungan poka. Akang mah ngandarma nya tujuan we tapi ku akang kapikir deui memang tepat teh. Saur ibu kumaha? Can badanten sareng ibu mah eta mah urusan sepuh. Kang Mina tuh terusuh teuing eta putusan teh. Jeung dina akang teh tos buleud pamanahan kanggo mihukum abdi. Kada bilih mata kaduhung jagana nikah mah gampil. Nanging pamikiran kedah Kang belas ulah aya pipanyakiteun engkena. Akang mah ulah ditanya deui atuh taros mah diri Marni we nah kumaha upami kitu. Satuju atawa nepi henteu. Akang mah moal maksa kanu teu suka da hoyong nyaan milih silih pika nyaa jeung pika cinta.
Muniat urang geus ngahiji insyaallah bakal kiat ku goda moal beunang kapangaruhan ku batur. Kang abdi mah satuju bae nanging kumaha atunya. Apan kedah nyuhunkeun bidi heula ka pabrik. Nya eta mah mangga we mah serahkeun ka Marni. Pokona mah minggu payun urang nikah, tuang rama tos satuju, malah mah anjeunna ge bade nguruskeunana. Janten naon teh, bapa nu bade nguruskeun teh. Nya nuhun atuh ari kitu mah makang nyiringan. Hate Marni rada nyeredet. Asa teu percaya kana omongan Karmin. Sabab saeutik ge teu sangka ti tadina yen bakal narima putusan kitu. Nu diarep-arep beurang peuting teh Iwati hayang tepung jeung Karmin. Hayang silih tamplokeun ka sono. Silih kaitkeun tatali asih. Nyangreudkeun cinta jeung rasa, tapi ayeuna narima putusan kitu, estu leuwih tunu diarep-arep matak seunggah narimana. Dure-dure bedug magrib harita teh nyapih kanu keur sono ngobrol paduduaan. Marni jeung Karmin carengkat kageingkeun kuno adan kagebah ku sora bedug. Teu loba catur Marni jeung Karmin kacarai tuluy abdas. Rek ngalakonan salat magrib satuluyna Karmin jeung Marni ngariung di tengah imah. Da ngahaja diajakan ku Pak Aryono rek badami ngariung supaya rencana teh beuki asa. Dina eta riungan dijelaskeun yen minggu hareup rek ngalaksanakeun akad nikah. Karmin dibere tugas kudu nyayagikeun surat-surat nu dibutuhkeun jeung duit keur mayar IPK. Ari urusan sejenna mah ditanggung jawab ku Pak Aryono. Atuh sajabati kitu Marni ditanya ku bapana, ari jawabna mah satuju, malah mah bungaheun pisan. Atuh geus kitu mah teu matak jadi panghalang cita-cita Marni tinekanan bakal boga salaki ka tentara. Tapi tentara mamalihan ngan ukur ngakuna wungkul, da kanyataan mah pangangguran. Peuting eta mangrupa hiji peuting nu pinuh kabunga jeung kabagjaan pikeun Marni. Lantaran peuting eta pisan nu ngabijilkeun rupa-rupa pangharepan nu bakal mawa kana kabagjaan hirup nu salilana jadi panyileukan beurang jeung peuting. Para mitra kaum dangu kocapkeun isukna Karmin amitan ka Marni jeung kolot-kolotna. Tapi ku Marni teu diidinan lantaran sono keneh jeung asa betah keneh babarengan jeung Karmin. Ngan bae Karmin maksa rek init dadakuna mah rek badami jeung kolotna ngayakeun persiapan ke engke kawin. Atuh teu bisa ditahan kapaksa Marni nyidinan sabab alasanana kaharti. Tuluy ngajajabkeun nepi ka sisi jalan bari leumpang teh nyarita pinuh ku kamelang hate. Kan Ming kade sing atos-atos di jalannya. Mintos beres enggal pawartos di ka dieu nya. Abdi geus teu aya tos naon teh? Tos aya kimah moal ka Bandung. Wa teuing ngadamel ge bade liren. Sing percanten mar akang mah moal kamalinaan. Doakeun we usaha akang sing lancar. Ulah aya halangan harungan. Perkawis ngadamel mah nyangakeun ka Marni. Bade liren atuh nepi moal nanging ari saya pisan mah memang kedah liren we. Cek Karmin siga nu nya mere nasehat kitu. Padahal hatena mah teu mikeun da manehna can puguh bisa ngabiayaan ka pamajikan. Nuhun bade kitu we Kang Min mangga wilujeng angkatnya. Nuhun mar diduakeun nya. Gep duanana sasalaman. Tuluy teu lesot nepi ka jolna beus. Beus geus nyemprung ka jurusan Bandung eureun, kalacat Karmin unggah memeh diuk ku gupay heula ka Marni. Ku Marni dibales bari hatena sumeblak asa keung ditinggalkeun ku Karmin teh. Dius beus mawa Karmin ninggalkeun Marni nu ngajanteng di sisi jalan, mencerong kana beus nu beuki lila beuki jauh, sanggeus teu katempo Marni narik napas panjang, tuluy ngadeluk tungkul bari ngaleos muru ka imahna. Kang Karmin bagja temen diri abdi mun geus laksana hiji jeung akang. Muga-muga sing lungsur langsar. Gerentes hatena bari ret ka jalan sabab ceuk rarasaana mah Karmin ngageroan padahal mah Karmin teh geus jauh di baba lumpat ku beus. Poe Minggu poe pere para pagawe nagri jeung nu sejena loba nu arulin dalan jalan-jalan. Nu baroga mobil pelesiran kanu jauh jeung ka kulawargana. Rata-rata suka bungah galumbira mopohokeun kacape jeung kariweuh di pagawean. Ari Karmin teu kitu najan poe Minggu ge manehna mah kalah kasusah. Ari sabab kamaritas meunang putusan yen minggu hareup kudu kawin. Mangkaning duit teu boga itu ieu can sayagi estu matak puyeng kana uteuk matak rieuit kana sirah. Harita ngadayagdag kana panyaranian jok mobil, mikir ti tadi can manggih akal. Na kudu kumaha ngungkulanana. Ari rek nolak kana pamenta Pak Aryono asa lebar, bisi Marni ku batur manten. Ari nyanggupan bet berat memeh prak can naon-naon geus seunggah. Kumaha ieu aing ye ka mana neangan duit ye. Dingna deui ka saha minta surat-surat, na mending ti Bandung atawa mending ti lemburnya. Tak rieuit kana hulu ieu mah ye. Karmin nyarita dina hate bari mencetan tarang nu asa berat. Sora beus anu ngagerung teu kadenge, sora panumpang sejen anu ngobrol teu dipalire. Pikiran Karmin kumalayang inget kana rupa-rupa pasualan.
tungtung naneka drek ngajalankeun cara nu bener ceuk pamikir sorangan bari jeung can puguh bener lamun ceuk batur. Hanya kitu wae malah pokona beres lah. Karmin ngadukeun peureub katuhu jeung ngedampaleungeun kenca. Reup-peureum niiskeun pikiran nang teremkeun hate. Lila-lila reup sare asa dipepene ku ngaguruhna sora mesin. Jeung deui malam minggu kurang sare da puguh ngobrol wae jeung Marni ampir liwat di tengah peuting. Teu kacaturkeun di jalana beus geus tepi ka Sumedang konektur gogorowokan ngabejaan ka panumpang. Yen Sumedang geus kasorang korejat Karmin nyaring luak liuk bari gigisi. Sumedang itu mah? Nanya kanu gigireunana dijawabnya ceuk si Emang. Cerut Karmin turun gandeang lempang maju ngidul rek ka terminal Tegal Kalong. Sabab pikiranana geus gili grek nepungan deui kolotna susuganan geus bogaeun duit da minggu tukang teh geus pesen. Teu hese datang ka Tegal Kalong teh para mitra. Geus nyampak mobil nu rek ka Situ Raja celak tumpak dius indit da geus pinuh. Atuh teu kungsi saja mobil anyog kanu dituju Karmin turun luak liuk susuganan aya babaturanana nu keur ulin di dinya tapi teu manggih. Bagea Situ Raja ieu kuring ya Karmin hayang kawin ceuk hate Karmin. Lewas lempang muru ka lembur Cikekes. Barang jol ka imahna Karmin atoh lantaran indung bapana nyampak aya keur ngadaraweung bari dina Bang Barung. Ngobrol jeung Mang Suha nu kungsi disebut maot teh. Assalamualaikum. Karmin uluk salam. Ku sararea dijawab ampir bareng. Geuning geus balik deui min aya naon euy? Mang Seno reuwas. Sok sieun aya itu ieu malah inungna ge olohok. Kapaksa balik deui pada bongan we selanti bapa teh teu aya wae geuninganan. Teh jebul-jebul kumaha tuh duit teh Pak? Menang teh ye. Kuring geus butuh pikeun ieu ye, pikeun kaperluan biasa we lah. Cek Karmin setengah maidok ka bapana. Aya duit mamin tapi bapak teh can kaburu ngaweselkeun. Kahiji raripuh keneh, kaduana can pati apa cara-cara ngawesel dena kumaha tuh. Nyakeun bae tuh teu kudu nyaho lah. Ayeuna kuring geus datang ye. Sabaraha duitna Pak? Aya 30.000 euy, sakitu ge seuseut atuh. Ada rese neangan duit teh euy. Eta mah daek sakitu kop henteu nyakajeun sabab eueuh deui, ceuk Mang Seno kawas nu beak pangharepan. Susah mikiran neangan duit keur anak. Nya tadi nama butuh teh 50.000 Pak. Tapi karek aya sakitu mah nya teu naon-naon. Ngan engke wayahna kudu usaha deui Pak. Sebab kumaha tuh da kuring teh kasaha deui nya muntang teh mun lain ka Bapak. Boga kahayang teh hese pisan Pak, kudu gede ngabijilkeun duit geuning, kudu loba modal pikir-pikir mah. Oh nya doakeun we kumaneh sangkan Bapak lancar usahana. Heueuh Karmin, maneh teh sing bisa ngirit kudu nyaah ka kolot anu sakieu ripuhna. Maneh ge apa nyaho sorangan sakalieuna keur dahar ge kudu meres ke sang badag ke sang lemut. Kade duit teh ulah diolok-olok. Jeung deui mun teu perlu mah ulah waka dipake. Bi Urmi kacidamang hariwangkeunana. Sok sieun anakna abdi paramitra royal. Teu bisa nyekel duit bisi lesang kuras teh. Nya sing percaya we ka uing mah da. Uing lain budak leutik atuh. Percaya eta oge tapi ari kolot mah loba ka hariwang. Nya geus da jigeura ka jerolanan bising lapar mah. Aya kene kejo sesa dewek. Ceuk Mang Seno bari nyeungeut rokona pelenyun udud. Bari mencrong kanu angang siga nu jararawuh paninengan. Para mitra kaum dangu, Karmin ngajengkat ka kamarna lungtas dibalangkeun. Leos deui ka dapur ka karatak kana lomari makan, breh nempo sangu dina boboko, aya sambal goang make surawung, aya jengkol atah dina pipiti. Pantes we di kampung sapoe teh kieu we meureun nya. Di Bandung mah loba beusi lomari teh dipepek rek dahar mukakeun kulkas. Hari di dieu mah loba lomari bau hapeuk. Beusina jengkol buruk deh lah ieu mah ye. Ceuk Karmin ngomong sorangan kop kana piring kerewung nyuk sangu plok sambal goang saseno. Kop kana jengkol opat siki geek diuk dina palupuh sila tutug nurutan aki jama celebak dahar bangun nikmat naker. Kacaturkeun Bi Urmi jeung Mang Seno hari teh kacida susaheunana. Lantaran kedatangan anak lain atoh da puguh datang rek menta duit. Satungtung Karmin can hasil menang pagawean mah sigana moal tentrem kana hate. Mawai urang teh Urmi boga anak ngan hiji-hijina can bisa nalang beuki gede kala beuki riweuh ngurusna. Keur leutik ripu ku leutikna geus gede ripu ku gedena. Pamenta beuki beukah kudu kumaha urang ieu? Mang Seno kumaneuar. Keun bae atuh sing sabar tawakal urang teh. Lantaran kudu dikumahakeun da geus kieu jadina. Urang teh selaku kolot boga kewajiban pikeun ngamodalan jeung ngajejeuhkeun kanu jadi anak. Dari anak geus senang mah kolot ge milu senang. Meureun. Ih. Manya, oke meureun sagala. Kumaha engke we sararea ge kitu kahayang mah.
Oh tapi kamana deui neangan duit sakir riweuh napan sing ketawa ngalah inyuk da Mang Juhri ge butuheun keneh ari kuring rek ngeureuyeuh mantuan ngored suuk di Haji Imid cek Bi Urmi sumangetna can turun tetep hayang ngamajukeun anak. Mang Seno timbang narik napas panjang manehna ngarasa seunggah nyang hareupan Karmin nu keur boga cita-cita hayang jadi tentara sedengkeun nu dipikiran kalah nyolo wedor ka mana bae kalah mikirkeun rek kawin da kabanang Kumarni urang kadipaten. Sabot kitu jode Karmin nyampeurkeun gek diuk bari seuseuhah sabab lada tas dahar jengkol. Usiwal ngabijilkeun rokok keretek nyabut sabatang diseungeut sesana dialungkeun hareupeun bapana. Sia mah Karmin can boga gawe geus beuki udud. Rokok mahal dia atuh moal beres tujuan teh euy. Roya siang masih lain mah hirup teh. Cek bapana bari kerung hatena teu panujueun. Ulah salempang bae mah lain meunang meuli sorangan tapi pamer babaturan. Tadi tepung di Sumedang, teriuk-kriuk jiga nu nyawe ngomongna teh. Mang Seno ngaraga mangkop sabatang tuluy udud. Rek anu tanyakeun teh Pak, nanyakeun soal naon? Bari-bari teh wasa kuring geus di Bandung Pak. Nanya ka dieu teh aya urang Campaka. Sebab kuring ada ngebeja ti Harli cenah si Sari los-los ka dieu cenah. Nya teh Pak. Oh, nanyakeun eta heuh. Malah matak piamakeun sabab inung maneh murang maring. Nyangka teu bener ka dewek. Mang Seno ingeteun basa Bi Urmi timuruan nepi ka pasea. Nah kumaha cenah? Rek naon make datang ka dieu teh ngonang? Lain ngonang tapi kieu geura. Derak-dek Mang Seno nyaritakeun kajadian harita. Basa kadatangan ku Sari kabeh dibejakeun ka Karmin. Taya nu dikilungan atuh Karmin teh mending renghap ranjug reuwas pacampur jeung heran. Reuwasna sok sieun matak naon-naon ka manehna. Herana kula lampahan Sari nu keukeuh mikahayang ka manehna. Tak kitu bari teh euy tapi omat ulah dipikiran. Ulah ngaganggu kana tujuan lantaran najan kumaha bae oge. Maneh kudu jujung heula jadi tentara. Modal geus beak gede lebar mun teu jadi teh. Sing inget kana pangorbanan kolot, sing inget kana kanya aki jama. Nu sakitu belana ka maneh teh. Wah, kira aku kuring atuh pada boga pikiran. Keun bae si Sari mah ada boga tujuan masing-masing. Maneh tau ya tuh meuni keukeuh teuing hayang ka kuring teh nya. Jeung dirajeun teh ngudag-ngudag geus jadi rana. Oh, darana ge rana bengsrat euy. Ngaku nama rada bengsrat sote buat teuing. Karmin teu kebat nyaritana tuluy ditempas ku Bi Urmi. Manggeus sia teu kudu ngadebatkeun kitu patut barin oge. Soal Sari teu kudu dipojok bogoh kop henteu makajeun. Ayeuna pikiran pigaweeun kumaha carana sangkan hasil. Ari geus boga gawe onaman mah perak rek kawin oge jeung na deui terus terang bae. Kami mawatir ka Cing Sari. Sabab kami sarua pada awewe milu ngarasakeun. Alusna mah mun engke diparengkeun tepung kalayan maneh keneh boga gawe taya halanganana dikawin ku maneh oge. Oh. Nanyaan kitu mah rek doa. Doa kami mah pokona mawatir ka Nyi Sari jeung deui paur we pokona mah sabab manehna geus ka mana wae ngomongna ge. Nah, ngomong naon kitu? Nya mun teu laksana ka Karmin, kajeun pae jadi siit cenah. Pan eta omongan teh teu hade, bisa jadi mata kasarerea. Kumaha mun nya kitu, sigana maotna teh moal sampurna bakal ngaririwaan ka maneh jeung ka kami. Leuheung mun ukur jadi siit. Kumaha mun marakayangan, ih badara teuing sing jauh ka ditu. Ulah deket-deket ka dieu bari oge. Bi Urmi ngabiri jidig bulu punukna pating puringka. Wah, ka mana wae manoh ngomong teh. Manusia ge baleger keneh, hirup keneh, waras keneh piraku rek jadi ririwa teu pupugu. Mang Seno ngagebrag teu panuju kana omongan Bi Urmi. Ih, ari hate Sari nyaan kitu mah bisa kejadian teh. Lamun cita-cita jeung kahayangna teu laksana, najan jag-jag balejage, bisa kasasar pikir. Akhirna tega ka diri maehan maneh. Pan cilaka meureun kula warga rugi, dirina pribadi rugi. Urang bakal riweuh diririwaan. Ih, amit-amit jabang bayi. Manggeus lah. Mana wae ngawadul teh mama. Karmin teu hayang nuluykeun obrolan eta. Sabab hatena lalewang sieun matak naon-naon. Malah ngadenge ririwa jeung arwah nu marakayangan bulu punukna pating puridi. Para mitra kaum dang, harita Mang Seno tuluy nyarita deui. Oh, ceuk dewek ketong mikiran si Sari. Keun bae eta mangke pun maneh geus boga gawe. Ayeuna pikirkeun cita-cita kumaha carana sangkan kahonta. Dewek teh yang boga anak nu aya kamajuan, mun bapana tukang kuli leutik, anakna kudu kuli gede. Mun bapana jadi patani leutik, anakna yang jadi patani gede. Urang kudu ngarobah nasib ulah jongjon bae ngadaguan milik nu cantang tu. Sabab sagala rupa ge kudu disiar. Apaan cekolot ge ilmu tungtutunya siar nu alus pulung nu goreng singlar. Tayeuna maneh geus ngabogaan cita-cita yang jadi tentara alus teh. Sabab hiji tekad nu luyu jeung amanat pangeran.
ngan omat cita-cita teh kudu dibarengan ku ikhtiar matakeun aka taleka usaha kalayan giat sangkan cita-cita kahonta jeung nade kudu dibarengan ku doa ngara aya dina karidoan pangeran mun hasil kudu syukuran tanda tumarima ka Allah mun gagal kudu sabar tawakal sabab nasib hade jeung goreng eta kabeh datang ti Allah tak kitu euy kade sing asak mikir maneh teh geus gede geus meujeuhna diajar mikir nu asak omat lalampahan nu geus kaliwat nu goreng ulah dilakonan kudu dijauhan nu teu paruguh mah cek Mang Seno mapagahan ka anakna tina awahing kunyaah jeung tujuan anakna hayang laksana ngarah kahirupanana aya onjoyna ti kolot. Karmin memang beleweng pramitra baong bandel jeung liwar tapi kolot nama nyaah bae ai sabab harapan hiji-hijina mun Karmin gagal taya pun tangan jaga mun Mang Seno geus tokroh-tokroh nya kaharti pa mun ngone atuh ari kitu mah mana duitna tuh. Nah, teu sabar teuing isukan we tuh rek kinit. Ada moal lila Pak, ina ge kinit deui. Era ku Mang Basri, bisi nganahan Mang Kaning bebeja moal lila kitu. Ya kajeun ari kitu mah kade ulah baong euy. Kudu nurut ka Basri Mang maneh era euy. Mang Seno percayaeun pisan ka Basri nu memang Basri mah eueuh cacadna taya pikasusaheun batur. Isukan we tuh balikna min, sukan we namahan duitna. Namahan ti mana mah da duitna ge teranakan. Lain anakan da teu dikawinkeun tadina mah sugan we aya tambahna ti nu sejen urang ikhtiar deui cek Bi Urmi. Wah geus sakitu we heula engke deui we nya malah geus we nu aya we heula mah. Bi Urmi teu ngomong deui lewas ka kamar nyokot duit anu geus disadiakeun nu geus saminggu dikakempil butuh ge teu wani ngaganggu sabab inget kana bubutuh anak anu teu beunang diengkekeun. Teu kungsi lila Bi Urmi geus balik deui ngeupeul duit 30.000 song dibikeun ka Karmin. Ya min sing manfaat duit 30.000 teh sing jadi 30 juta bari gek diuk deui. Sim salabim cek Karmin barakatak seuri lep duit diasupkeun kana saku hatena ngemplong boga keur bakal kawin. Mane mah Urmi sok ka mana wae ngomong teh kumaha bisana duit sakitu jadi 30 juta. Kuring teh hiji inung nu beurang peuting teu patot-patotna nanda ka nu maha kawasa hayang boga anak soleh anak jujur jeung gede milik. Nyaritakeun susah teh lainnya sina sulap tapi ngadua kanu kawasa sangkan si Karmin jadi jelema gede kitu. Oh nuhun atuh ari kitu mah. Muga-muga we sing tareh gede min. Mung bisi sereg di lawang Pak. Mangkaning panto imah urang teh leutik. Jeung di mun kuring jadi jelema gede meureun kursi ge. Kudu meuli nu badag da epan sereg di teh. Karmin nyerengeh kop kana tas nu geus disayagekeun ti tadi. Lantaran geus meunang duit mah aya niat rek ka Bandung ikhtiar susuratan keur kawin. Mengeus ulah ka mana wae ngomong teh apan urang teh keur susah loba ka bingung jeung kaseungah jeung rek init mah ku bapa didoakeun segala rupa cita-cita sing laksana sing dikabul ku Allah min. Bi Urmi mairan nuhun mah oge Pak permios Pak. Karmin sopan sok ngajak sasalaman ka indung bapana geus kitu jerut turun dunya karasana asala lega langit lenglang jeung bengras lir bengrasna hate Karmin nu geus nyakuan duit keur bakal kawin. Waktu nase FD Pramitra deh iya mah.